Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa karrama alaina bis salamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ayyuhal ikhwan wal ahwat, dakirin wad dakirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minad dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adza lahum ajran karima. Wa qala fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdu dzikrillah. Wa qala raja'aku ilun la ilaha illallah biqurbil ardi dunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Amma ba'du. Urang cari di dia ayeuna alhamdulillah hakikatna widi Allah anu dihaturkeun ka urang kana lisan urang, kana non organ tubuh jismani urang, bahkan tembus kana organ tubuh rohani urang. Sadayana eta pangaturan mantena, katangtosan mantena anu ditaksiskeun ka ibu bapak sadayana, mahal ka bina-bina bari teu kantos miliaran, teu kantos ratusan juta, tapi Allah ngahaturkeun ka urang. Nuhun Gusti, abdi kenging widi Gusti, abdi linggih ka tempat ieu bari tempatna ge diangge nyumujudkeun diri ka Gusti malulu eta sadayana karena karunia Allah. Alhamdulillah panghaturan ti Allah nu teu ditandaguna. Mugi Allah netepkeun didugikeun abdi kana anu langkung mulia naon nyaeta akhlakul karimah, akhlak anu sae, akhlak anu mulia dipandang Allah, akhlak mulia dipandang hamba-hamba Allah. Itulah anu berat ka bina-bina. Sabab manusia teu berdaya, teu tiasa naon-naon. Seueur manusia berbagai ilmu, akademisi ilmu paham, berbagai pengertian teori paham, tapi napak nama kadang-kadang ayan jauh mula melu tina naon anu diteorikeun, aya nu memang aya oge nu ditapakkeun dina eta barokah pengertianna. Ieu sadayana gumantung kana kersani Allah, iradah Allah. Ret we kana diri ibu bapa ayeuna urang ngareret kalayan ku keimanan, ku keislaman direretkeun ibu di berbagai desa, berbagai kecamatan bapak dongkap ka ihaplah barokah. So jalankeun siahah ngembara pikiran rasa urang
kalayan diangge napakuran ketetapan Allah luar biasa mahal. Aya nu ti Bandung, aya nu ti Sumedang dongkap ka dieu, aya nu ngangge motor, aya nu mapah, aya oge nu ngangge mobil. Alulu red lamun dicukuran ku keimanan mesti muncul eta iman ngarumaoskeun urang hamba nu teu berdaya upaya, nu teu gaduh daya upaya. Ku Allah digerakkeun daya urang, ku Allah upaya urang disambut ku kersaning anjeunna, ketetapan anjeunna. Ini lain kaleresan sanes kabetulan, tapi memang tos settingan mantenna disuluhi kodimna tajiji hadisna sadayana nyambung kersaning anjeunna dihaturkeun ka bapak ibu, maka teu aya deui iwati rasa sumujud syukur ka anjeunna. Nah, eta sarasa jeung peraosan anu aya dina jiwa hamba anu kitu naon eta teh buahna dzikrullah. Janten dikir teh membawa makna penghayatan tatkala urang isbatkeun ka Allah sagala-galana nu maha ngatur. Tatkala ditetepkeun dina kasab urang maka ieu kasab anu dihargaan ku Allah. Teu aya hargaan ti Allah, teu aya panghargaan, teu aya naon-naonan. Kering hampa, kering rontang. Ya mudah-mudahan we. Ieu hamba sadayana ikhwan wal akhwat secara syariatna bertorikoh dengan ikhtiar upaya bapak ibu hakikat nama malulu kapercantenan Gusti Allah bihaqqi la ilaha illallah. Tadinya bagus mangga urang bil barakah hate barengkeun aktifkeun ku hobi lisan bersyariat naneda ngadoa dan berikhtiar ku lisanna ku gerakna ibu ku angkatna ku calikna kitu panginten. Jadi nyamunge duanana aya dina jasmani bapak sareng ruhani bapak nyambung rasa syukur bapak ungkapan tina dikir teras batin bapak nauhidkeun dat Allah nu maha sagala-galana, maka bapak menjadi abdun muwahidun hamba anu bertauhid nauhidkeun Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza mangga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bihaqqi la ilaha illallah. Eta hiji kumaha atuh kadituna secara syariat urang tingkatkeun naon mujahadahna. Mudah-mudahan sungguh-sungguh dina hate mesti sungguh-sungguh. Cirina pertama bakal mudawamah teras apal ieu jadwal biasana di Pak Haji aya apal ieu di Suryalayan ieu apal di mana tempat anu aya manakiban hotaman
Allah ngalirikeun naon margi Allah tos nganisbatkeun ieu jenengan amalanana dihaturkeun ka ibu itu namina naon pendohiran ti Allah di mana Allah maksad bade ngadohirkeun padolna karuniana kadang-kadang Allah nganisbatkeun amalanana ka bapak ibu. Di mana bapak menakan amalan anu model sapertos ku ibu ku bapak diamalkeun ieu misal bapak angkat ke Jakarta ka Kuping aya nu naon aya nu ngaoskeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim mesti ngaronghea rasa ibu bening di dieu ge aya amalan kurang diamalkeun lamun ibu jeung balad lamun bapak sareng rencang di dinya sok aya kan aya nyantok hate sambung bahwa frekuensi ibu ada dalam kesamaan apa yang diamalkan mereka. Jadi ibu ge ngarongea geuning aya bahkan teu saeutik ibu angkat tiasa ka Mekah ka Madinah kadang-kadang sok aya katingali cirina anu ada kesamaan dengan ibu ka Kuping ku ibu tosna tepana anjeunna ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu pun itu khalaqa nasabah. Allah nyiptakeun amalan anu dinasabkeun ka bapak ka ibu. Ngalangkungan thariqah qadiriyah wa naksaban dia. Alhamdulillah. Hakikatna Allah widi, syariatna Syekh Sultan pun widi. Itu karena memang amalan anu diange ku Syekh Sultan secara syariatna, secara thariqatna. Maka barahanana Syekh Sultan kan di manqobah luar biasa. Kadang-kadang disuruhkeun raksukanana oge anjeunna langsung dipaparingkeun. Naon raksukan anjeunna? Raksukan anjeunna nu menyelamatkan dunia sampai akhirat. Naon? Libasut taqwa, angean takwa. Anu diamalkeun kalimahna kalimah takwa la ilaha illallah maka sok bebekelan ku eta kalimah bebekelan takwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab sok bebekelan aranjeun kabeh salik iwan ahwat muslimin muslimat ngan bebekelan nu paling sae sadayana bekal oge da bekal ngaranna ngan pangsae-saena bekal takwa diaturkeun ku Syekh Sultan dinamia nu amalan ibu teh ibu thariqah naon bapak thariqah naon alhamdulillah abdi kenging widi ti Allah hakikatna syariat namanya abdi ikhtiar ngalangkungan Bapak Kiai Ahmad tepang teras dugi ka sasarengan sehingga abdi keng binaan di mantena langsung kenging naon kenging hirqah nyaeta pemberian anu ngalangkungan madunan thariqah ngalangkungan talqin dzikir alhamdulillah qadiriyah wa naksabaniyah widi mantena luar biasa. Mudah-mudahan widi eta teh di samping widi nu pertama urang tos diamalkeun sing janten urang pangangken mantena yen urang kalabat muridin muridat mantena mudah-mudahan amin diangken ku mantena da anjeunna anu tos kenging derajat kemuliaan di Allah sehingga mantena menjadi hamba anu al-wasil dugi ka hadirat Allah sehingga mantena menjadi hamba al-arif billah anu dima'rifatkeun ku Allah hakikatna syariat nama anjeunna ma'rifat ka Allah subhanahu wa ta'ala janten timang-timang eta sadayana tos aya raos nu eta aya raos syukur ka Allah bangga nuhun Gusti padahal sabararebu kilometer ti Subang ti Bandung dugi ka Hujroh Saripah Baghdad di dinya aya Hujroh Saripah Syekh ibu guru bapak guru ibu guru abdi sadayana naon eta makomna Hujroh Saripah na Syekh Sultan Aulia Raja na Wali anu namina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Zailani nyambung walaupun bapak jauh kapisah ku laut kahalang ku gunung
lembah ngarai, tapi tatkala ketajaman spiritual ibu tersambung berdasarkan kalimah eta, janten teu katutup ku ruang jeung waktu. Gunung jeung lautan teu jadi hahalang, lembah lan ngarai teu jadi hahalang angger bahwa ibu geuning-geuning pangangkeun. Buktosna bapak ibu ngamalkeun eta kalimah anu diamalkeun ku saha eta teras urut kahana Abdul Aziz Abdul Wahab teras dugi ka Syekh Khotib Sambas, dugi ka Syekh Tolha, dugi ka Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, dugi ka urang sadayana. Alhamdulillah. Itulah dinamian ieu di mana sasa siksa kalian mah dinamian naon nyaeta manakiban dumasar miemut kana perjuangan mulia mantena menuju Allah kalayan dihiasi ku akhlak-akhlak anu sifatna mahmudah terpuji ku bapa diikuti sehingga ureyan tambihna sehingga tawasulna sadayana malulu nujukur ngabuktoskeun hamba di hadapan Allah. Maka lahir tina ekspresi rasa tumarima ngangken sebagai hamba hoyong kenging pangangken maola urang sadayana dat anu maha kawasa Allah Azza wa Jalla insyaallah. Bahkan teu saalit anu rela ngorbankeun ruang jeung waktuna mangga dijantenkeun jawiyahna, dijantenkeun majelisna, dijantenkeun musolana, dijantenkeun masjidna, bahkan kadituna teras musalsal dugi ka mana? Dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisa ma'at Nabi Muhammad biidnillah wa ridallah la ilaha illallah. Barakah urang barokah anu tos ku Allah diaturkeun ka mantenna mudah-mudahan ngocor ngalir ka urang sadayana amin. Naon barokah din ari barokah teh naon ziyadatul khair ilahi tambih-tambih tapi eta tambih-tambih teh nu disarengan ku karunia Allah. Naon dahar sapoe 2 kali akur jeung batur, dahar sapoe 3 kali akur misalna jeung batur, tapi ieu jalma nu dibarokahkeun ku Allah mah daharna nyungkedangkeun qiyamul lailna, nyungkedangkeun salat duhana, nyungkedangkeun salat pada umumna, salat wajib tos kantenan, sunat oge make rajin jeung bahkan seringna. Mudah-mudahan kalau diaturkeun amin. Jalma-jalma biasana ngalangkungan dahar nu dibarokahkeun bahkan diberi kemampuan ku Allah wiridanana ngalisankeun henteu langsung culang-culung berebet tapi make sanuk-sanuk heula ka hamba pilihan Allah termulia dunia jeung akhirat ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teras kadituna syai'ulillahi lahum al-fatihah. Itulah barokah lisanna jadi lisan barokah lamaina pananganna sampeana patuanganana pinu kuliputan barokah. Untungna keng keabadian di hadapan Allah, diabadikeun ridona, diabadikeun rahmatna, diabadikeun fadlna, diabadikeun ampunan mantenna. Lamun teh mah Allah ngahisab urang ku adilna, mesti urang cilaka jeung mampir heula ka narakana. Sabab naon? Sabab da teu saimbang amal perbuatan urang jeung kadeudeuh kanyaahan anjeunna. Mana mungkin saimbang. Urang tingawit urang dina patuangan ibu dugi ka dilahirkeun dugi ka ayeuna janten urang dewasa sepuh jeung sabangsana malulu panghaturan kadeudeuh kanyaah Gusti aturan Allah namina al mudabbirna Allah
da nu ngatur teh Allah. Gerak jeung calikna Bapa, gumujang jeung bingungna Bapa, sagala-galana eta memang kersaning Allah. Dugi kadanget ayeuna bahkan urang diperintah ngadoa ke Allah ku Allah, padahal Allah sateuacan Bapa ngadoa, Allah tos maparinkeun nangtoskeun kangge Bapa ibu sadayana cik tina naon sok ku Bapa tapakuran aya buah mangga, aya buah rambutan, payun mana jeung Bapa? Payun kene buah mangga, da sateuacan Bapa lahir ge tos aya buah mangga. Ari ger teh diasaan ku Bapa ngeunah seger jeung sabangsana. Eta teh nyaogian Bapa. Sanes kebetulan Bapa ngaliwat ka dinya tulueun masarihan buah, justru untuk merasakan tina eta rasa buah. Geus dirasakeun kitu aya di maksud nu sanesna Allah walibatni hibatnan. Dina batin eta rasa teh aya keneh Allah. Nageuing Bapa supaya Bapa mendekat kepada pemberi. Supaya Bapa memuji kepada pemberi. Supaya Bapa bersujud bersimpuh di haribaannya karena memang Dia yang layak disujudi, karena memang Dia yang layak disembah, karena memang Dia yang layak sebagai Tuhan Rabb semesta alam, anu ngatur, anu maparinkeun, anu maha sagala-galana. Allah la ilaha illallah. Kita teknis iman anu tos menuju ke Allah, iman tos berangkat kekuatan. Tapi dauka yang jauh Kangjeng Nabi kan, jadidu imanakum, sok weteuh-weteuh iman aranjeun kabeh. Pirau pada sahabat, kaifa nu jadidu imanana ya Rasulullah, kumaha abdi cara ngaweteuh-weteuh iman abdi sadaya. Kapan Rasulullah teras aksiru min qauli la ilaha illallah, sing loba ngaoskeun kalimah la ilaha, itu versi syariat ucapanana. Tuluy kadituna naik kana torikot sehingga sing akur ucapan jeung ingetan dinamian we eta naon, supaya bersinergi antara ucapan jeung ingetan, ulah ucapan nungkul engke bisi ka asup beungeut ning hareup ati mungkir. Maka lamun hendak beungeut jeung hareup ati mungkir, sur basa urangna nyaeta ngabobodo, lamun sur bahasa Arabna mah munafik. Bahaya munafik kapan panghanap-hanapna neraka na naudzubillahi min dzalik. Terang sok aoskeun dikira eta supaya ruang edar ruhanina pun diliputan ku cahaya ma'rifat. Kunaon bisa ma'rifat? Bi kuwati dzikrillah, ku kakuatan eling ka Gusti Allah. Jadi teras membawa kesungguhan, membawa kecintaan, membawa kemakrifatan, semakin tajam, duduklah dia dalam mahalul ma'rifat. Duduk jadi calik dikirna teras dina tempat ma'rifatna hamba ka Allah. Eta hate na geus hirup, maka didinya hirup beuki semakin kuat naik kana puandi mata hati, maka apapun yang nampak di depan Bapa dan dimanapun keberadaan Bapa, sedang apapun Bapa henteu ngabalieur ka Gusti Allah. Jadi we Bapak rijal di hadapan Allah, pilihan-pilihan Allah, jago-jago Allah. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. La ilaha illallah. Jago-jago Allah anu tidak tertundukan teu matak ngabalieur ku harta anak pamajikan jeung sabangsana, henteu batak jadi ingkar ka Allah, bahkan dibere putra semakin kuat dikirna, semakin naik dikirna, semakin mencapai kualitas syukurna di hadapan Allah. Tos dijero tuluy kadituna semakin kuat, akhirnya duduklah dikir di tempat mahabbah, mahalul mahabbah. Resep ka Allah, cinta. Pertama nu karaos ku urang naon? Urang cintana ka Allah, resep gegetna ka Allah.
hiji di aku teu di aku sok punculkeun ku urang ku muhasabah naon rumaos abdi hamba anu seueur dosa di hadapan Allah karaos Bu sok raoskeun ku urang leres urang seueur dosa leres da seueur keneh lali dibanding eling leres anger we urang lali seueur keneh berbuat salah dibanding berbuat soleh seueur keneh berbuat maksiat dibanding taat tapi Allah nya wae ka urang tetep nyaah tetep deudeu buktosna urang masih keneh menghirup udara segar masih keneh sasarengan sareng bapak ibu tiasa ngamam bubur rame-rame tiasa emam bersama-sama tiasa urang eut bersama-sama bahkan ngarokok bersama-sama malulu sadayana bingkean kasih sayang Allah ya Latif so sing tembus rasa rumasana di jero hirupkeun didinya mangga dina mudawamah aya rasa muncul urang eta jadi we mujahadahna sungguh-sungguh teu matak miyuni kurupuk hujan halodoah waktosna urang ayeuna mudawamah waktosna urang ayeuna manakiban waktosna urang ayeuna hotaman ahing cik ulama cik jalmi-jalmi nu biasa-biasa nu sanes-sanes misalna reka mana ibu rek kumaha bapak kapan hujan ayeuna mah kapan leueur ayeuna mah keuneh hujan da rakal resan gaduh payung bade payungan maka kapan bilih leueur aya da nyanak iteu kumaha da ayeuna kadang-kadang aliran deui pareum kapan aya ieu batere kaleresan HP oge aya nu tiasa dihurungkeun jadi batere leres jadi aya wae alasan tatkala orang dakirin di goda dengan berbagai ucapan-ucapan yang lain ataupun nafsu-nafsu yang datang dari rasanya tetep we mere alasan deui hujan kan aya payung leueur kan mawa itu naon deui poe kapan aya baterai itulah menjadi integritas menjadi napak dina dirina karena naon kapan urang nu butuh ridho Allah nanti kapan urang nu butuh ampunan Allah kapan urang nu butuh salametna oke da ieu teh mal dilele dimomorekeun sagala gerakan tindakan bapak teh kabeh oge aya perhitungan di hadapan Allah red kana poe nu kamari red kana minggu nu kamari ari amal urang kalakuan urang loba salah dibanding soleh ya Allah betapa rugina lamun urang teu kenging ampunan Allah kumaha urang hoyong tiasa kenging ampunan Allah sehingga urang melantunkan ucapan hoyong ampunan Allah nya dikir naon eling tina eling kadituna ngagerak jadi elingna ucapan deui diucapkeun sabab rasa geus ngadorong basa maka ucapkeun la ilaha wa sian eta sabab ucapanana bahasana geus didorong ku rasa teu acan aya eta basa ngadorong rasa hese wae tias wae hatena datar-datar wae ngaos naon Quran sholawat dikir nu sanes-sanes datar wae teu aya nguliatna jiwa teu acan kana zauk teu acan kana rasa dugi kana jiwa urang maka diusahakeun kulisana dielingkeun la ilaha illallah rada kurang keneh bentesan saeutik sangkan ngorejat eta sarena hate bahkan dina sare anu kamalinaan kan dihukuman ku Allah maot hatena keur maot jalmi-jalmi anu poho ka Allah dihukumanana maot masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit perumpamaan jalma nu poho ka Allah jeung nu eling ka Allah atawa nu eling ka Allah jeung nu poho ka Allah perumpamaana sapertos jalmi anu maot jeung nu hirup mudah-mudahan hirup ngabuktikeun hamba di hadapan Allah hirup ngabuktikeun cinta na ka Allah hirup ngabuktikeun nauhidkeun na Allah bihaqqi la ilaha illallah naik terus mujahadah dah yang bener mujahadahna kumaha carana teraskeun deui bager sehingga dugi kana naon muhasabah mengevaluasi poe nu kamari urang teh loba poho atawa loba eling
tuluy minu mari bahkan nu tadi bahkan nu berang tadi. Ya Allah geuning lalawara wae diri teh. Ya Allah mudah-mudahan ieu cariosan teh sanes kangge bapak ibu unggul abdi ge mudah-mudahan pasian kakiatan amin. Da urang teh tiasa uninga teori tapi prakna kadang-kadang berat ka bina-bina teh acan tiasa. Naon margi urang mah teu kaguru, teu kagungan, teu memiliki tapak madorot jeung maslahat. Dan kagungan eta mah malulu otoritas dan Allah anu wajibul wujud anu maha sampurna anu maha sagala-galana. Mugi Allah naon dicarioskeun ku Allah dipasikeun kakiatan ngamalkeunana amin. Ngamalkeun naon perkara anu diperintah ku Allah anu dasarna eling ka Gusti Allah. Fa'lam annahu la ilaha eta. Mudah-mudahan tos muhasabah akhirna semakin kuat, semakin tajam rasa jeung hatena hoyong menghadap ka Allah nu salaras-larasna dipapariran perhitungan telah dijalankeun, muhasabah dijalankeun, kadituna akhirna muaqabah. Naon negor diri, naikob diri. Maneh kamari teh hataman. Neangan nepi ka 3 kampung meunang tempat hataman milu da di bumi abdi atau di bumi di tatangi atau di daerah urang misalnya teh acan aya milarian nu aya hataman. Itulah ciri jalmi nu nuju meneliti dirina. Duh henteu ka ditu gentosan. Henteu bohong-bohongi qiyamul lail gentosan. Di gentosanana henteu 2 rakaat gentosan jadi 4 rakaat. Maka liman dikirna teu oge digentosan kalayan panggentosanannya di double ditamihan. Itulah muaqabah negor diri. Kamari henteu dikir isa sabada isa dikir ditamihan mangga namianana eta lamun dina bab syariat mah mengodok, lamun dina bab thariqat mah ya ngodok ka tanah tetap tapi negor diri ngaikob diri nyamaning ayeuna daripada jaga di ditu diikob jaga di ditu saha nu kieu ya Allah anu maha kuat ikobna. Allahumma ya syadidal iqab wa ya syari'al hisab. Allah nu maha banget iqabna siksana, Allah anu maha banget iqabna, Allah anu maha cepat menghisabna. Tah kadinya maha cepat syariat, maha cepat hisabanana Allah. Urang kan sok kadang-kadang lobahan nyakal laras hanyakal di kampung itu silaturahim heula ka Pak Kiai atau ka Pak Ajengan, Pak keras Pak Mualim dong. Urang padahal abdi kantos kumaha ieu. Tapi hoyong bingung kan. Kamari budak ditegeleneng. Padahal kesalahan saya itu tapi urang kamalinaan agar nang ingat loba kejadian nu sok aya dina pikiran rasa urang. Ka mana urang? Nyandar nyuhunkeun berserah kepada Dat yang maha mengetahui, yang maha mengotomatiskan segala, bersitan hati manusia, ingatan hati manusia dalam penyesalan, dalam kemauan dan hayalan dan sebagainya. Kamana? Ingat ka budak, wah budak teh bisi punung bisi keureun aya kan sok aya akhirna urang goncang pikiran. Tapi tatkala ibu semua ingatan yang ada penyesalan, ada kemauan, ibu bersandar bersimpuh kepada Rabb semesta, kalayan pencipta semesta, pengatur semesta, yang maha tahu yang dohir dan yang gaib, alimul ghaibi wasyahadah. Nyaeta saha jenenganana? Allah. Hopikeun, hirupkeun hatena. Eling ka anjeunna detak jantung ibu dibarengan ku renghapna hate, renghapna eta lamai ibu ngarenghap mengeluarkan napas ataupun narik napas, tapi disertai dengan ingatan ibu kepada Allah dengan penuh penghayatan. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang ada dalam jiwa dan rasa Bapa, maka dialah yang akan memperbaikinya.
dialah yang akan menuntaskannya. Oh, gering alhamdulillah budak ente punung, gering budak gering soleh, alhamdulillah ente naon-naon sok aya kitu. Tatkala aduh hanya kalau kaburu anu Allah geuning alhamdulillah henteu teu sawios-wios lamun diucapkeun surahnya. Itulah karena ada yang maha ada. Yang maha adanya bukan hanya dalam dohir saja, yang sangat batin pun ingatan ibu, perasaan bapak, perasaan ibu ada yang maha mengetahui dan yang maha membenahinya. Siapa? Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. La ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul haqqul mubin, dan seterusnya. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. La ilaha kumpul gelar di manten sadayana nu maha sampurna, anu maha rahman, nu maha rahim, nu maha kudus, maha salam, mukmin, muhaimin, azizul jabbarul mutakabbir. Dan nu disebutna jenengan dat. Ari jenengan datna payaya pajengan Ahmad. Apa yang ada dalam kepribadian Pak Ahmad, Pak Jengan Ahmad, mengakui ibu, anjeunna teh anu berilmu, anjeunna teh anu bereha, anjeunna teh anu sok sering pisan ngabuktoskeun tausiahna silaturahimna. Jadi sifat-sifat nu aya di anjeunna diangkat, tapi lu nyebat wungkul sifatna teu kabawa eta makna jeung datna. Hei Rahman, kasaha Rahman eta? Hei Rohim, kasaha ka Mang Rohim atau kasaha? Lamun tensi awal. Tapi tatkala nyebat jenengan Allah, dat Allah anu Maha Rahman, kacana sifat Rahman. Dat Allah anu Maha Rahim, kacana. La ilaha eta bageur. Jadi itulah sebenar-benarnya persembahan, itulah sebenar-benarnya keyakinan, dan itulah sebenar-benarnya kemauan, sebenar-benarnya menyandar, memohon, menitipkan hanya kepada Dialah yang maha tahu, yang maha sempurna, yang maha mengatur, yang maha segala-galanya. Siapa? Allah. Ucapkan la ilaha kacana. Komo lamun dia mutan jaga urang tatkalanya orang sakarat ngaranna ge keur bayangan, hayalan, ingetan, waham sagala anu aya nyarampeurkeun kahanyakalan hayang itu hayang ninggalkeun budak, nah budak aya bakal anu ngurus, nah budak bakal aya nu maraban cika salam, dan budak kumaha usahana, nah budak kumaha elmuna, nah budak kumaha kataatanana. Naon anu insyaallah amalan ibu didinya aya ilmu, amalan bapak didinya aya ilmu, dina amalan aya ilmu. Allah yang memberikan ilmu, kan wa yatalaqal ilman laduni, bahkan minal aliyil a'la. Tatkala si pengamal mengucapkan la ilaha dengan keikhlasan, dengan pemahaman yang benar, cara yang benar, tujuan yang benar, akan melahirkan ilmu. Bahkan ilmunya pun juga ilmu yang datang darinya, dari Allah. Insya Allah. Maka kadang-kadang terkaget, kadang-kadang baheula can wawuheun eta budak kana ajaran, tapi kunaon tatkala ditinggalkeun bapana tuluy nuturkeun beramal, bahkan kadituna mudah-mudahan budak urang sing langkung, urang amin, sok sing langkung soleh amin, sing langkung barokah, sing langkung sagala-gala. Itulah penghayatan ibu kan keur waktu dikiraya Allah maha tahu karena keayaan hati ibu, karena keayaan bapak. Insya Allah putra putri nu haladir dia insya Allah soleh solihah amin, dikabulkan Allah doanya dan dicemarkan ku Allah rizkina, kasabna semakin dipermudah. Itulah karena ada Dat yang maha kaya raya, Dat yang maha kekal abadi, Dat yang maha sempurna,
Dat yang maha memberi dan Dat yang maha kaya, diakui oleh bapak, diakui oleh ibu, bahkan disandari beliau. Dialah yang disandari oleh bapak dan ibu. Insyaallah akhirna mugi sadayana urang barokah salamat dunia sareng akhirat. Amin. Kirang langkung hapunten kasuhun, hatur nuhun ka para kiai hapunten. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.